Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna abdi di jasa leuweungan bade kasurung di leuweung opat. Kini kau di sini untuk menemani aku. Wajahku merona, hatiku memutih, indah selembut salju. Dan aku tak tahu mengapa aku begitu. Setiap engkau di sini, hidupkan langit jiwaku. Meski bentang jarak asmara, pisahkan jarak tubuh kita, aku dan dirimu akan tetap bersatu. Dan aku tak bisa mengitari bumi bila kau tak ada di sisiku untuk bersama. Dan percayalah, kita takkan berpisah, tak berarah. Dunia kan jadi saksinya. Aku tak tahu mengapa aku begitu. Setiap engkau di sini, hidupkan langit jiwaku. Meski bentang jarak asmara, pisahkan jarak tubuh. Ayeuna amna kasurung di leuweung opat. Bisa mengitari bumi bila kau tak ada di sisiku untuk bersama. Dan percaya. Naon tugas utama Bapak jadi petugas di curug ieu? Perkawis tugas mah abdi teh di plot atau napi di mandatkeun panginten ti manajer atau napi ti owner mah janten PIC, janten orang nu emang tugasna tanggung aya gaduh tanggung waler dinu mun aya naon tinu wis kegiatan canyoning teh kan aya misalkan aya elevator rappelling sareng tirolean. Nah abi tugasna teh tanggung waler mun aya naon perkawis lancarna acara, perkawis kesediaan alat, keselamatan peserta dan lain-lain lah panginten gitu. Kumaha cara Bapak ngejaga kebersihan sareng keamanan di area curug ieu? Kan terus dibagi tugas sareng jalmi teh nu damel di dieu teu sakedik gitu aya atana eta teh tos dibagi-bagi gitu tosna. Oh iya si jalmi misalkan si Asep panginten namina ku abi sebutkeun. Dia tugasnya di area Supan panginten. Terus aya nu jadi misalkan di Dewi terus aya di Kacapi. Eta teh terus aya terus aya dibagi-bagi gitu aya damelan mah. Mung panginten aya di nu karamena kieu mah sok paciweuh soalna ayeuna sok aya abi sok ngarawo rumaos mun misalkan di aya nu meresihan terus tamuna keurin gitu pamang nama teh enak katamuna kan ada oge janten aya dibersihan mah unggal dinten ge dibersihan mungkin tos beres bade euih gitu kata napi pas enjing-enjingna. Tantangan naon anu paling sering dihadapi ku Bapak waktu saat damel di dia? Perkawis ieu sih panginten lebih ka sanes tentang internal curug pangintennya ieu mah lebih ka komunikasi panginten. Kadang emang seueur birokrasi abdi teh di dieu teh. Janten kedah nama kan tiasa gitu, ieu teh ngangge sistem. Jadi aya tiasa ngangge sistem mah non jalmi teh teu seueurna nyarios, teu seueurna damel lah panginten. Janten teu misalkan tos di gadamel sistem ketika si jalmina damel di dieu eta damelanana teh ti ngawitan damel dugi kangkena euy teh tos beres henteu ditumpuk kanggo enjing-enjingna deui panginten kitu sih. Kumaha tanggapan Bapak
kanggo pengunjung anu dongkak? Ai pengunjung mah kan rata karena emang abi tos lumayan lami gitu hampir setahun langkung panginten di dieu teh. Terus ditinggal tinu traffic sareng karakteristik tamuna itu kan rupi-rupinya aya timurang kali dugi ka nu sepuh gitu aya ka dieu mah. Memang saya gitu kanggo family friendly mah di dieu teh nya kanggo keluargi gitu. Timurang kali dugi ka sepuh ge tiasa gitu aya ameng hungkul ka dieu mah. Mung di dieu teh tamu teh kan rupi-rupina teh kadang aya nu bager-bager gitu, aya nu somea-somea gitu. Aya abi mah tenyamiratikeun sih, tatakeun sih cuman kumaha kan aya abi mah lebih ka servisnya ketika tamuna kumaha ge nya abi tetap kedah sae gitu kumaha carana. Kumaha harapan Bapak kanggo perkembangan wisata Curug ieu ka Payuna? Kapayuna teh Curug teh hoyong nama ieu teh kan ditinggal tinu data gitu. Si Curug teh kita terus kanotis di mancanegara karena emang aya kegiatan si canyoning ieu. Nah bisa ka mancanegara tembus karena emang si kegiatan canyoning ieu misalkan si waterfall rafting teh emang jarang di Indonesia mah. Terus abi teh mung kedah agul mah ieu teh nu di Jawa Barat mah nu ngawitan si canyoning ieu teh. Janten ka Payuna mah hoyongna teh tamu ti luar teh hoyongna teh seseureuma ka Bandung gitu. Da ngabantosan oge gitu ka pariwisata nu sanes gitu. Teu kudu kedah ka Curug ieu unggul. Nun Pak. Hong sabion. Oke. Apa alasan Anda berkunjung ke Curug ini? Untuk berlibur dan bersenang-senang. Bagaimana pendapat Anda tentang keindahan dan kebersihan Curug ini? Sangat indah dan bersih. Ya. Apakah fasilitas ini sudah memadai menurut AA? Sudah. Ya. Apa hal yang paling AA suka saat berkunjung ke sini? Berfoto-foto, bersenang-senang, dan lain sebagainya. Oke. Apa saran Anda agar wisata Curug ini bisa menjadi lebih baik lagi? Jaga kebersihannya dan jaga fasilitas Curug ini. Oke. Ayeuna abdi sareng rencana tos beres bade uing. Atuh nuhun tos nonton.